sapa aja. Rasa kasono Inon mah tapi kangen siungi kasalira saupamina lamit tetepang hati lewang mencau. Yuk kawan, kita berangkat. Alhamdulillah ya, petualangan kali ini kita dapat pisang sama sawu ya. Yang sebelah sana itu di depan, yang sebelah depan pisang, di sebelah belakangnya sawu. Kenapa kok bisa beda namanya? Ya itu di sebelah sana yang di depan itu pisang abon ya. Kalau yang di belakang ini daun nangka ya. Makanya itu namanya beda. Yang di depan pisang, yang di belakang sawu. Apa sih perbedaannya? Nah, itu perbedaannya. Kalau pisang Dinten kamari urang patepan kungsi karasa berkahna hati ayeuna datang langkah lila halimun dina impenan. lumayan berat ya. Dina hari anjeun sumpi nu mawa seungi kembang kasih mun anjeun jauh hati kakieu hinggis ku bisi anjeun rek sangsi. Harapan mimpi bangkit kebahagiaan tentang kungsi karasa berkahna hati ayeuna datang dina kalangkah ningla halimun dina impenan. Dina hari anjeun sumpi nu mawa seungi kembang kasih mun anjeun jauh hati kakieu hinggis ku bisi anjeun rek sangsi. Harapan mimpi bangkit kebahagiaan langgeng salami. Harapan mimpi bangkit kebahagiaan kasih mugi langgeng kerduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salami. Harapan mimpi bangkit kebahagiaan kasih mugi langgeng kerduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salami.
peuyeum heula liwat teh bieu teh dalila nungguan. Hancam we.